Katim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami hadarati abaina wa ummahatina yarhamuhullah. Auhsanillah hadarati abi wa ummi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamar anak seperti Ayung kemana si Ayung? Oh sakit kene. Terus ada Sani, mana Sani? Pauji. Ayah Sani kemana Sani? Preridan mana? Pernawan? Oh, operator ya. Oh. Ya. Terasa ada Jahidan kemana? Oh, sama. Sahidan kemana? Selip, madon selip. Sahidan, Sahade. Ropi kemana Ropi? Di bumi. Sahade. Rijal mana Rijal? Astagfirullah. Arsad mah Arsad. Arsad ya. Arsad Sahade ya teh. Perdi kemana Farhan? Istri sanu teu hadir istri. Kemana? Sakit. Sanu sarakit istri. Janpi Jepa J2 3 4 Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihatun. Ari ieu eta pirang-pirang pepeling pangeling-eling. Ahaduha ari salah sahijina tanbihat eta ikhraja lamun ngaluarkeun as-salat kana salat an waqtiha tina waktuna salat bila udrin bali teu aya udur min akbaril kabairi eta tina panggede-gedena pirang-pirang dosa gede. Al muhlikati anu matak ngarusak. Tadi teh punten ahaduha anna ikhraja sholatinya payajibu mangka wajib alaman kajalma pawata anu morotkeun man kana salat hak kana salat bigoiri udrin bari teu udur teu alasan sara. Naon wajib teh al qada'u qada pauron dina waktu harita wasarfu jami'i zamanihi jeung molahkeun sakabeh waktuna si man lil qada'i pikeun ngodoan makana perkara ada anu ngalianan si iman al wakta kana waktu
alladzi anu yahtajul mikabutu siman li sorpihi kana molah keunana itu ladi pitah silima dina ngasilkeun perkara alaihi anu wajib ka siman min mu'nati nafsihi tina biaya dirina siman wa iyalihi jeung keluargana eman wa kama yahrumu jeung saperti yen haram naon al ikhraju ngaluarkeun anil wakti tina waktu yahrumu haram naon takdimuhu ngaheulakeunana si jalma kana salat anhu tina waktu amdan bari ngahaja wasaniha sareng ari nu kaduana itu tanbihat eta anna sholata sanyana salat tajibu wajib naon awalul waktu mimiti waktu wujuban warina wajib mutawassian tur anu ngajembarkeun mutawassian tur anu dijembarkeun waktuna palahu mangka eta tepikeun siman atahiru ari ngahirkeun an awalihi tina mimitina itu waktu ila waktin tepikeun kana waktu deui yasauha anu mahi itu waktu kana salat malam yadunna dina sepanjang teu nyangka siman waktaha kana waktuna salat bisyartil azmi kalawan syarat ngarencana ala fa'liha kana migawena salat bihi dina eta waktu wa ila sareng lamun teu ajama mun teu ngarencana aso mangka maksiat si iman bitakhiri kana ngahirkeunana salat kaman seperti jalma nama anu selip si iman bila golabatin barinan teu ngalindih teu tunuh-tunuh teuing ba'da duhulil waqti dina geus asup waktu wa qabla fa'liha jeung dina samemehna salat haitsu lam yadunna dina sekira-kira henteu nyangka si jalma al istaiqodo kana hudang qabla daikil waqti dina sameh sempitna waktu au iqodo atawa ngahudangkeun saha goiruhu salianti siman lahu kasih ka itu man wasali suha sareng ari nu katiluna itu tanbihat eta anna padilata awalal waqti sanyana padilah kaunggulan mimiti waktu tahsulu eta bisa hasil padilah bistigholihi kawan katungkulna siman bi asbabis sholati kalawan pirang-pirang sababna salat katoharotin saperti susuci wasutrin jeung nutupan tetap tutup kana orat awalal wakti dina mimiti waktu summa yusolliha tuluy migawe salat si iman kana itu salat wa rabi'uha sareng ari nu kaopatna tanbihat annahu sanyana kalakuan yundabu eta disunatkeun naon takhiru salati ngahirkeun salat an awalil waqti tina mimiti waktu liman pikeun jalma tayakona anu ngayakinkeun si iman jamaatan kana berjamaah asna'ahu dina tengah-tengahna waktu wa in pahisa
jeung sanajan goreng banget goreng naon at-tahiru ngahirkeun ngahirkeun salat malam yadikul waktu malam yadik dina sepanjang henteu rupek teu sempit naon al waktu-waktu wa kada sareng eta nya kitu di saperti yundabu liman disunatkeun pikeun jalma donaha anu nyangka si iman kana itu jamaah ida lam yabhush di mana-mana henteu goreng naon atakhiru ngahirkeun bihaisu la yajidu kusakira-kira henteu nambahan ala nisbil waktu kana satengahna waktu wala yundabu jeung teu disunatkeun naon at-takhiru ngahirkeun mutlaqon barina mutlak liman pikeun jalma sakka anu mangmang si man pihak dina berjamaah paslun arieu eta hiji pasal piah kami sholati anu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang hukumna salat syurutu hari pirang-pirang syaratna salat eta satu rajulin nutupanana lalaki wa amatin jeung awewe makana perkara orat baina surati anu tetep ieu mah antara bujal warukbati sareng tuur wa huratin sareng awe merdeka ghaira wajhin salianti wajah wa kafin jeung dampal panangan minal a'la tina belah luhur wal jawanimi jeung pirang-pirang gigir-gigirna panangan bima kalawan tutup-tutupnya perkara layah ka anu henteu ngadohirkeun itu ma alauna karna warna kulit in qadaru lamun mampu itu rajul amat jeung hurroh tadi luhur alaihi kana itu ma wa tawajjuhu jeung nyang hareup lil kiblati ka kiblat illa fi sholati syiddatil khaufi kecuali dina salat anu banget sieun wa napli saparin jeung kop eta teh pe atawa kop atawa pa eta teh pa wa napli saparin sareng sunat sapar mubahin anu meunang wa marifatu duhuli waktin jeung nganyahokeun asupna waktu walau jeung sanajan itu duhul donan eta sangkaan wa marifatu kaibati sholati sareng nganyahokeun tata carana salat bi ayyarifa rupana yen tanganyahokeun si jalma fardiyataha kana kaparduan salat wa yumayyiza jeung ngabedakeun siman paraidoha kana pirang-pirang kaparduanana salat min sunaniha tina pirang-pirang sunatna salat illa fi haqqil ami kecuali di hakna jalma nu bodo idalam yaqsid di mana-mana teu ngamaksud itu si ami an nafla kana sunat bima kana perkara huwa anu ari itu ma eta pardu wa taharatun sareng susuci an hadasin tina hadas hadas leutik hadas gede wa taharatu badanin jeung nyucikeun badan tina najis wa malbusin jeung anu dipake wa makanin jeung nyucikeun tempatna anajsin tina najis la anda minahwi burgusin henteu tina darah saumpamana reungit
Wadumalin jeung getih bisul, wahajamin jeung diserot darah, wa in kasuro jeung sanajan loba itu burgus dumal hajam, bigoiri falihi kalawan henteu dipiga migawe si jalma. Wala jeung henteu an qalilidami ajnabiyin tina saeutikna darah anu sejen, goiri nahwi kalbin bari salianti saumpamanana kirik gogog anjing, wadamin nahwi haidin jeung saeujeng darah saumpamana haid, wala anu rosin jeung henteu tina tai. Wabaulin jeung cikih, wabaulin jeung cikih nawi hupasin saumpamana lalai. Wa in kasuro jeung sanajan loba cenah jeung sanajan loba itu baol. Wayupa jeung dihampura naon andar kituyurin tina tai manuk pil masjidi di jero masjid. Wa in kasuro jeung sanajan loba itu darkin malam yata'ammad dina sepanjang teu ngahaja-haja si jalma mulaqatahu kana mulat maletna itu darkin min ghairi hajatin baritina tanpa hajat. Walam yakun jeung teu bukti si jalma huwa anu waris iman eta si jalma au mumasahu atawa diantelan si itu si iman. Darkin tadi darkin tai manuk darki tuyurin rotoban eta anu baseuh. Wa puruduhu jeung ari pirang-pirang kaparduanana salat eta niat tupak liha niat migawe salat. Ma'ata ini data waktin sarta nangtukeun kana salat anu ngabogaan waktu. Aw sababin atawa salat nu ngabogaan sabab, wa maniatil fardi jeung sarta niat fardu. Pihi bari tetep dina fardu. Ka usolli fardhu dhuhri seperti ngucapkeun usolli fardhu dhuhri. Wa yajibu sareng wajib naon kornuha ngabarengkeunana niat bi awali takbiri kalawan mimitina takbiratul ihram. Wastis habiha jeung ngalanggeng kana niat ila akhiriha nepikeun ka akhirna salat. Kama sapertikeun perkara pirraudati anu tetep ieu mah dina kitab Raudhah. Wa asliha jeung aslina Raudhah. Wal muhtaru jeung ari kawal anu dipilih eta al-iktifa'u ngalap cukup bil muqaranatil urfiyati kalawan ngabarengkeun anu bangsa uruf. Bihaisu ya'udda kalawan sakira-kira dihitung punten bihaisu yu'adu kalawan sakira-kira dihitung ijal mamustahdiron anu ngahadirkeun li sholati pikeun salat. Wa takbiratul taharumi jeung takbiratul ihram. Wa ta'ayyana jeung nangtukeun pihi dina takbiratul ihram lapad naon Allahu akbar. Takbiratul ihram lapadna teh Allahu akbar. Wa yajibu sareng wajib naon isma'u takbiri ngupingkeunna takbiratul ihram kudu ka kuping nafsahu kana dirina Allahu akbar. Ulah ngarepeh salat teh kudu babacaan ka kuping ku diri sorangan. Ingkana lamun bukti si jalma eta sahihah sam'i kitu oge lamun cager pangupingna henteu goblok henteu torek.
wala arodo jeung tengah halangan min lagotin tina recokna jalma wa nahwihi jeung saumpamana lagot wa kada jeung nya kitu deui saperti takbir kullu ruknin ari saban-saban rukun qaulin anu bangsa ucapan wa qiyamun sareng ngadeg liqadirin pikeun mangqadir wa qiyamun sareng ngadeg liqadirin anu tetep pikeun jalma nu kawasa lamun teu kawasa teu kuateun ngadeg mah kumaha we kuateunna bi fardin dina salat fardu wal ajiju sareng ari jalma anu apes teu kuateun ngadeg anhu tina qiyam walau binahwi dauron jeung sanajan eta kalawan muter lieureun puyeng dauron si puyeng sirahna lieur asa muter pisapinatin dina jero kapal parahu na luhur cai kumaha ta salatna nu kitu ko ada mangka calik wae bari calik salatna sumade toja tuluy lamun teu kuat calik bari nyangkere ngagoler itu si ajij sumastulko terus teu kuat nyangkere mari bari nangkarak itu si ajij wa qiraatul fatihati salajengna maca Fatihah ma'al basmalati sarta basmalah kula raqatin dina saban-saban rakaat ila raqati masbukin kecuali dina rakaat jalma anu masbok jalma nu geus masbok nu salatna masbok mah misalna imam geus ek naon ruku nah rakaat geus ek ruku kira-kira moal kaburu maca Fatihah teh bakal katinggalin ku dua rukun langsung we miluan kana ruku wayajibu sareng wajib naon riayatu hurufiha ngaraksa pirang-pirang hurufna Fatihah wa makharijiha jeung pirang-pirang makharijna itu Fatihah wa tasdidatiha jeung pirang-pirang tasdidna Fatihah wa irobiha jeung pirang-pirang barisna Fatihah al muhol anu ngaruksak lil makna kana makna wa mualatiha jeung tuluy-tuluyna Fatihah kat tasyahudi sapertikeun tahiyat pa in takholala maka lamun nyelang kaselang naon sukutun kurepeh tola anu lila wa qasoda sareng atau non au qasoda atau ngamaksud si jalma bihi kalawan itu naon sukut qat ul qiraati kana qat al qiraati kana megatkeun bacaan au dikrun atau kumudikir koto maka megatkeun itu si jalma itu sukut al mualata kana tuluy-tuluy pa in ta'alaqa maka lamun cumantel itu sukut bisolati kana salat kata aminihi sapertikeun maca amina si jalma kan maca amin mah lain bacaan Fatihah kumaha tah kasalang ku maca amin wa sujudihi jeung sujud tilawahna si jalma liqiraati imamihi kana bacaan imamna si makmum imamna nya si makmum si jalma wa patihi jeung ngabejaana si makmum alaihi ka imam bisi si imam teh pohoeun dibejaan ku makmum pan subhanallah subhanallah pala mangka henteu itu tadi teh naon qata'a wa tartibiha jeung tartibna Fatihah walau saka jeung lamun mangmang si jalma pi harfin dina hiji huruf aw ayatin atawa mamang dina saayat qabla pirogiha anu tetep dina samemehna Fatihah la ba'dahu lain dina sabada Fatihah si jamaah hal qira'a amang-mangna teh cenah naha maca aw hal qira'a atawa naha maca si jalma
gitu kana kayak tadi teh maca Fatihah henteu kumaha lamun kitu istinapa mengkasok we balikan deui si jalma kana Fatihah maca Fatihah wakal Fatihati jeung sapertina Fatihah pidalika dina itu madkur tadi nu dicarioskeun naon sairul arkani sakakarina sasesana pirang-pirang rukun wayah rumus sareng haram naon waqfatun tawi latifatun eureun anu sakedeung baina sini antara sin wa ta'i sareng ta min nasta'inu tina lapad nasta'inu wa ta'amudu jeung ngahaja-haja tasida mohopapin nasdidan anu hampang nu kuduna teu ditasdidan kali ditasdidan summa qadriha terasa kira-kirana itu Fatihah min baqiyatil arkani tina sakakarina pirang-pirang rukun pamin dakarin mangka eta ti jilalaki aw duain atau ngadua summa waqfatun tuluy eureun bi qadriha kalawan saukuran Fatihah warukun jeung ruku bin khoin kalawan dongko balago anu dugu biin hinain kalawan dongko balago anu dugi hina rohataihi kana dua dampal nasi jalma rukbataihi kana dua tur nasi jalma si musolli wa tadara jeung itidal siman biudin kalawan kayu la teh titikan eta wa sujudin jeung sujud marotaini dua balikan biwad ibadil jabhati kalawan nyimpen sapalihna tarang maksupan bari anu dibukakeun in amkana lamun kongang cenah itu wad'u ala ghairi mahmulin atas salianti anu dibawa yataharaku anu usik biharkatihi ku usikna si jalma waruk bataini jeung tur dua wabatnil kapaini jeung dampal beuteungna dampal panangan wa asabiil qadamaini jeung pirang-pirang beuteung dua dampal sukuna si jalma wajibu sareng wajib naon ayyana la yen tangeunakeun si jalma masjadahu kana tempat sujudna si jalma saqala bari ngaberatkeun rosahu kana sirana siman wayar tapiu jeung ngaluhurkeun siman asapilahu kana beulah hanapna siman ala alihi atas beulah luhurna siman wajulusu jeung diuk bainahuma antarana itu sujudua walayatulahu jeung teu manjangkeun si jalma kana itu julus wala tidala jeung henteu manjangkeun kana itidalna wa tumaninatu jeung tumaninah fi hadina itidal wa yajibu sareng wajib naon ala yaksida yen ulah ngamaksud si jalma biruknin kana je rukun goirahu kana salianti itu rukun wa tasyahudun jeung tasyahud tahiyat akhiri tahiyati anu akhirna tahiyat lillahi kieu at-tahiyatu lillah tahiyat anu akhir at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ai biasana kumaha nu panjang nama at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah tah lamun nu singkat nama ieu teh at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin jeung saterusna
At-tahiyatu ari penghormatan lillahi tatetepi ka Gusti Allah. Salamun ari kasalamatan alaika eta muga tetep ka salira Kangjeng Nabi. Ayuhan nabi wahai nabi nu jadi nabi. Wa rahmatullahi sareng rahmat Allah. Wa barakatuh sareng kaberkahan Allah. Salamun ari kasalamatan alaina eta muga tetep ka urang sadaya. Wa ala ibadillahi jeung ka hamba-hambana Allah as-solihina anu saroleh kabeh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu nekadkeun kuring an kana sayakosna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu pangeran hak diibadahan illallahu angin saha Allah. Wa anna muhammadan jeung sanyana Kangjeng Nabi Muhammad rasulullah eta utusan Allah. Wa salatun sareng maca shalawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du dina sabada tahiyat mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah sholli muga maparin rahmat Gusti ala sayyidina ka junjunan orang sadaya Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad. Wa taslimatun jeung awe salam ula anu kahiji assalamualaikum. Wa taslimatu ula wa taslimatu. Assalamu eta lapat assalamu alaikum. Salam nu kahiji wa kuudun jeung calik li salasati dina anu ka tilu. Wa tartibuhu jeung wa tartibuha jeung tartibna itu tahiyat kama seperti perkara dukiro nu dicariskeun itu mah. Wa sunanuha sareng ari pirang-pirang pasunatana salat. Nauani eta aya dua warna. Hayatun kahiji aya sunat hayat. Minha eta tina sunat hayat al idopatu ari nyandarkeun ilallahi taala kana lapan Allah taala. Wa ta'ridun je wa ta'ridu jeung mertelakeun lil istiqbali pikeun nyang hareup ka kiblat. Wa ada rakaati jeung bilanganna rakaat. Wal ada jeung ada mengalakonan dina waktuna. Wal adai caputan. Wal adai jeung ngalakonan waktuna wal qodoi jeung ngodohan. Qodok. Wa ilam yakun jeung lamun teu bukti alaihi eta si jalma non paitatun porot waktuna. Mumasilatun anu nyarupaan lil muadati pikeun salat ada. Wanutku jeung ngucapkeun bil manwi ka jalma anu diniatan wa nadru maudi sujudihi jeung sunat ningali kana tempat pangsujudana si jalma keur salat sunat ningali tempat sujud. Mutrikon anu nungkulkeun sahu kana mastakana si jalma ditungkulkeun meusan bari paningal kana tempat pangsujudan teh sunat teh qolilan bari sakedik sumaropa tuluy nyengkatkeun si jalma yadaihi kana dua panangan si jalma bikaspi haduaman ka kibaihi bari namukakeun dua tak-tak malebahan tak-tak si jalma ma'abati da itaharumi jeung sarta ngamitian takbiratul ihram wa ruku'in jeung ruku wa rafa sareng cengkat si jalma minhu tina ruku wa min tasahudi awalin jeung cengkat tina tasahud awal wa wad'u yaminin jeung nyimpen panangan katuhu ala ku iya sarihi atas pigeulangan panangan katuhu kieu tah tata sodri dina hanapeun dadana. Jadi di dieu hanapeun dada nu kenca ditumpangan ku nu katuhu kieu. Wa tapriki qodamaihi jeung renggangkeun dua sampeana si jalma qodro sibrin saungkuran sajengkal ngarenggangkeunana teh. Bil qiyami dina nalika keur ngadeg wabtitahi jeung dina nalika ibtitah
wabtitahi saril mutamakkini titikan tadua Ilam yata'awada jiman lamun teu maca ta'ud si jalma aw yajlisu atawa diuk si jalma ma'a imamihi sarta imamna si jalma wahwa sareng ari itu ibtitah eta bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslimau wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta bacaan ibtitah namina teh pembuka salat. Wajjahtu madepkeun abdi wajhiya kana badan abdi nu diitlaqkeun wajah. Lilladzi kadat pataros samawati anu parantos nyiptakeun pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi. Hanifan barina condong musliman tur muslim wama anak jeung henteu ari abdi eta minal musyrikin ti golongan jalma musyrikin kabeh. Inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki sareng ibadah abdi wa mahyaya sareng hirup abdi wa mamati sareng maut abdi lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamin nu mangeranana sadaya alam. La syarika teu nu ngarejengan lahu ka Gusti Allah. Wa bidzalika jeung kalawan itu madkur perkara. Umirtu diparentah abdi wa ana sareng ari abdi eta minal muslimina ti reng-rengan jalma-jalma muslim kabeh. Summa ta'udu tuluy maca ta'ud si jalma lahu ka Gusti Allah. Maca ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim bi kulli raqatin kalawan saban-saban rakaat sirron barina laun maca ta'ud nama wa waqfun jeung eureun ala ra'si kulli ayatin atas mimiti saban-saban ayat minal fatihati tina mimiti fatihah hatal basmalah tak tepikeun ka basmalah wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon al waqfu eureun dina palebah ala an amta atas lapad an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin makruh eureun di dinya cenah seperti mana ge cenah an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ta eureun di dinya teh makruh wa ta'minun jeung maca amin bitahfifin kalawan enteng wa madin jeung mad ieu di handap oh gitu nah. Mana namanya wa madin sareng ngamanjangkeun wali makmumin jeung ke makmum sami'a ilah wallahu alam bisawab dan heula